Awas ieu hukumna fardu ain. Kayak di mana-mana orang datang ke akhirat teu mawa ilmu tauhid, rugi atuh amal urang. Nu aya ganjaran saeutik oge. Harti kam bilangan mutasil ada. Pang dibulak-balik karena tetap kana hati. Bieu teh zat Allah bersih tina kam mutasil. Kam teh naon? Bilangan mutasil ada hartosna zat Allah mah hiji nate lain tina dibagi-bagi. Lain tina sababaraha bagian. Nya keur contoh mah ieu ieu mah hiji teh sababaraha bagian disoekeun jadi dua. Jadi hiji teh tina sababaraha bagian. Gitu. Hartina ayeuna zat Allah bersih tina kam mun pasil ari kam teh bilangan sarua ngan aya mun pasil mah artina naon? Bisa hartina zat Allah teu aya dua. Nya mun pasil teh bisa aya Allah nomor kadua katilu teu mustahil. Allah mah sahiji teu dina Qur'an oge qul huwallahu ahad gitu.